Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channelna Bintang Carita. Anu mana channel ieu ngabahas carita-carita unik, dongeng-dongeng unik, dongeng-dongeng lucu. Mudah-mudahan sadayana aya dina kesehatan. Mudah-mudahan sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh teh hilap dongeng ieu disuguhkeun kanggo pamirsa anu nuju barang damel, anu nuju istirahat sareng sajadina. Mudah-mudahan urang sadayana salamina dipasihan kesehatan, sehat lahir sareng sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pamirsa, kamari teh dugi ka mana? Carita nyata Yayan dina dongeng ieu. Atuh supados tinjang kolong kana waktos sumangga urang lajengkeun deui ayeuna anu bagian ke-8 nyaeta anu nyanak judul Dedemit Gunung Cibongkok. Kacaturkeun harita Odar, Ajo jeung Ohim anu dina waktu ka tukang nyaeta hayang ngapimilik jimat anu disebut jimat warisan ti karuhun anu dibikeun ka Yayan. Harita teh keur ngarobrol nyaeta ngabadamikeun maranehanan teh hayang indit deui cenah ka Gunung Cibongkok. Harita cek Odar, "Jo, kuring mah penasaran ku jimat eta teh." Ajo nemalan, "Sarua Kang, kuring ge penasaran." Ohim nempas deui, "Nya hayo atuh urang init, urang teang deui ka Gunung Cibongkok." Kitu tah. Jelema nu tiluan teh keur ngalobrolkeun nyaeta masalah jimat teh anu maksudna hayang ngapimilik jeung arek neang deui ka Leuweung Cibongkok. Gancang ning carita jelema nu tiluan teh saged geus marake pakean hideung nyaroren bedog nyaeta rek indit ngajugjug ka Gunung Cibongkok. Henteu poho maranehanana moal bekal masing-masing cenah maksudna bisi kapeutingan. Caritana Odar, Ajo jeung Ohim geus init nyaeta arek neang deui anu urut jimat nyaeta di Gunung Cibongkok. Harita teh aya batu jeung manggihan nyaeta taneuh anu bejad atawa beulah. Kacaritakeun harita jelema nu tiluan geus nepi ka tempat anu urut ti heula maranehanana nyaeta dikoroyok ku Dedemit waktu neang pusaka kusabab aya ciri-cirina nyaeta batu jeung taneuh anu beulah teh. Ceuk Ajo nyarita, "Ieu Kang nya tempat nu ti heula teh." Odar nemalan, "Enya, ieu tempat nu ti heula mah." Harita
Ohim malik ke belah tukangan nyaeta tukangan batu anu ngalogak anu urut pusaka teh ya manehanana nenjo aya jalan lempeng. Hei tuh tingali ti berang maka tingali aya jalan anu lempeng tuh kabelah tongoh tuh cek Ohim bari nunjukkeun leungeun kabelah tongoh nyaeta nunjukkeun jalan anu menuju ka leuweung larangan teh ya. Odar ge nyarita nya berang mah katingali aya jalan kabelah dinya ajo ge nempas nya bener aya jalan kabelah tongoh. Akhirna jelema anu tiluan eta teh leumpang nyaeta mapai jalan satapak anu can apal eta teh arahna ka mana rek neangan pusaka atawa jimat. Teu leuit sababaraha menit atawa sababaraha jam jelema anu tiluan eta nepi ka hiji tangkal anu sakitu badagna anu sakitu geus janggotan pokona mah dina leuweung eta teh poek padahal waktu beurang poek kacida sarta halimun eta di leuweung. Caritana areureun nu jelema nu tiluan teh Odar, Ohim jeung Ajo bari maranehna teh maruka timbal nyaeta bekal anu ti lemburna. Ceuk Odar, urang daang heula ayeuna mah da urang teh lalampahan teh geus jauh geuning. Ceuk Ohim, hayu Ajo ge nempas nya kudu dar heula atuh. Gancangna carita jelema nu tiluan eta teh nyamurak bekal anu barawati imahna. Beres we dalahar manehanana teh sare kasarean dina handapeun kai anu sakitu badagna teh sabalad-baladna Odar teh ngadon sare dina handapeun kai anu badag cenah anu gede kaina teh. Aya naon tah saenggeusna maranehanana sare mangga urang lajengkeun. Dina sarena harita Odar ngimpi nyaeta ngimpi papanggih ujung makhluk anu sakitu jangkung badagna. Makhluk nu sakitu jangkung badagna teh nyarita ka Odar, kaula nu ngageugeuh tempat ieu, kaula anu nyicingan gunung-gunung leuweung-leuweung anu aya di dieu. Lamun anjeun boga niat alus anjeun bakal balik deui. Lamun anjeun boga niat goreng tangtuna bakal cara sikarta. Harita Odar teu sirikna ti kokorejat nyaeta ngimpi papanggih jeung makhluk anu sakitu jangkung badagna. Bari tuluy ngageuingkeun balad-baladna nyaeta Ohim jeung Ajo. Him, Jo. Hudang Jo. Odar ngabejakeun ngimpi
nyaeta anu didatangan ku makhluk sakitu jangkung badakna ka Ajo jeung ka Ohim didatangan ku makhluk nu sakitu jangkung badakna. Tah geus kitu mah jelema nu tiluan teh ngaruniang harudang bari kayaan waktu harita geus poek geus peuting nyaeta arek keukeuh neangan jimat anu aya di Gunung Cibongkok teh. Can bet lila tina narangtungna tina ngaruniangna maranehanana kaget eta belah hareup katingali aya saung anu aya tulisan Sunda Buhun nyaeta tulisanana teh leuweung larangan. Jo, itu aya tulisan tuh, cek Ohim. Mana? Eta belah hareup. Wah, nya aya tulisan bari cahayaannya. Tulisanana aksara baheula. Eta leuweung larangan. Tah kitu cek Odar nempas ka omongan balad-balad. Caritana maju we. Jelema nu tiluan teh kebelah hareup tuluy mapaya jalan setapak eta. Henteu lila ningali aya saung leutik atawa imah leutik. Aneh di tengah-tengah leuweung aya saung cek Ohim. Nya urang tingali aya naon eta di dinya. Odar ge nyarita. Sing horeng saung eta teh saung anu kungsi papangih atawa kapangih ku Yayan jeung Aki Ijan waktu manehanana nyaba kadinya. Gancangna carita Odar, Ohim jeung Ajo ngadeuketan kana eta saung anu maksudna manehanana arek milu eureun heula. Kusabab katingali aya saung berarti manehana bisa alistirahat. Henteu kudu golar-goler dina hanapeun tangkal maksudna. Aripek teh jelema tiluan ngekebek. Nyaeta ningali di jero aya seurang jalma nini buuk nangis bodas panonna manis seukeut jeung rurupaanana siga anu geus kolot. Nyaeta dina carita nu kamari teh eta Nenek Ijah atawa Nini Ijah. Srauk teh reuwas jelema nu tiluan teh ningali kayaan kitu mah. Cek Ohim, nah bet aya jelema di tengah leuweung kieu. Kaget sararea oge jelema nu tiluan teh. Ngan memeh ge nepi kana saung. Eta jelema nu tiluan, Ajo, Ohim jeung Odar. Ngadenge aya sora. Ting kikik tukangeun saung eta teh. Ting cakakak. Lamun keur jelema anu bariasa mah geus kudu kabur manten. Tapi maranehanana geus dieusi. Manehanana geus boga pangabisa atawa boga jimat keur maper kasieun eta. Tuluy Odar nyarita ek disampeurkeun ku kuring itu jalma teh.
nyatu anu duaan ke nuturkeun nyaeta ek nyamperkeun ka Nini Ijah encan ge asup ujug-ujug ser jagat dirinya teh oyag alam dirinya beki poek sarta halimun beki kanal nyalimutan lokasi didinya nyaeta deket imah atau saungna Nini Ijah teh ya tah geus kitu aya cahaya anu bodas nyamper ka Odar untungna Odar geus taki-taki nyaeta pikeun nakis cahaya bodas eta anu datangna duka ti mana datang anu akhirna didinya kayaan beki keuman didinya kayaan beki segala disada satu-satu peuting angin nyaeta sanggeus kadatangan jelema anu tiluan eta tah geus kitu teh Nini Ijah teh nguningang nyaeta nangtung ningali jelema anu tiluan eta hei anjeun ek naraon kadarieu anjeun balik deui ka ditu mun anjeun ek niat boga hati salah atawa hati goreng nyingkah ka ditu kitu bahasa Nini Ijah nyarita ka jelema nu tiluan eta dang sepuguh anu ngaran Odar teh jelema bengal jelema galak lain kalah narima ku jelema saliwat di titah nyingkah manehna kalah nantang anu akhirna kajadian dina peuting harita cahaya ti ditu ti dieu barijil nyaeta nyerang ka jelema anu tiluan eta Ohim harita anu kadeng nyarita teh meureun Kang ieu teh tempatna jimatea tempatna pusaka orok kaya waktu harita Odar eukeur nyaeta eukeur nandingan cahaya ti dieu anu nyerang ka manehanan teu kadeng hieun balad-baladna ngomong oge harita Nini Ijah ge nyarita deui cik kaula mah anjeun teh balik lamun anjeun boga niat goreng tangtu anjeun bakal cilaka lamun anjeun boga niat alus aranjeun kabeh bakal balik deui tur salamet pamirsa nemedugi kadinya caritana dedemit Gunung Cibongkok antara Ajo Odar jeung Ohim anu geus papamih jeung Nini Ijah sakitu wae pamirsa hiburan atanapi dongeng anu disanggakeun kangge pamirsa mudah-mudahan tiasa kahibur mudah-mudahan tiasa ngambil maknana sakitu deui hapunten beureum aya kalepatan tutur bahasa anu kirang sampurna billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.